Sampurasun, Ibu anu guru anu simkuring dipihormat, sareng rerencangan sadayana anu simkuring dipihormat. Langkung ti payun, hayu urang sami-sami manjatkeun puja dan puji sinareng syukur kehadirat Gusti Anu Maha Suci nu parantos masihan kesehatan sareng kasempatan ka urang sadaya. Rena dina danget, ayeuna urang tiasa riung mapulung pamro jonghok patepang rarai di tempat ieu nu sederhana ieu. Dina kesempatan ieu abdi bade ngaguar perkawis barudak rumaja sapertos anu ku urang tiasa diperhatikan di zaman kiwarik kehidupan barudak rumaja atos kaungawitan robah. Seueur waktu anu kakedahna dieubeutkeun ku hal ngandung kahadean dilebetkeun ku hal ngandung kaawunan. Di antara wae waktu bubar sakola kedahna dilebetkeun ku ekstrakurikuler. Ieu mah dianggeut ameng momotoran sareng bobogohan sanes teu kenging ari bobogohan teh, tapi da ari saumuran mah urang teh bobogohan ge anu sawajarna wae. Bisa ngan saukur sami sehungkul telepon tong didugekeun ka ameng anu da ngewa tinggal-tinggalna kumaha upami hubungan pegat atau kumaha upami aya hoyong ti pakahoyong malah kajadian. Saha anu riweuh sareng isina da urang jeung kolot oge. Panyebab pergaulan bebas nyaeta diantarana kurangna perhatosan ti kolot anu cerai, kurangna iman, wewengkon di dumuk barudak anu teu nurut ka kolot. Tah kusabab kitu hayu urang sasarengan ngajauh jeung ngamusnahkeun eta pergaulan bebas rumaja ayeuna kumaha carana nya ku cara ningkatkeun kaimahna sareng ibadah nurut ka kolot nyibukkeun diri ku aktivitas organisasi-organisasi nu aya gugurna karul ngandung kasasayan. Balawargi sadayana hapunteun saupami seueur kalepatan dina basa atanapi bilih kagores manana ucapan simkuring dan abdi ngadugikeun ieu teh saukur mugia para rumaja di Indonesia khususna di Tatar Pasundan tiasa lebihan eta pergaulan bebas. Hatur nuhun kana perhatosanna saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Sampurasun.